Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Mah tulus aing mah deuk sare teh ieu. Kaladageun. Janji di atas materai wae dibohongan. Komo deui maneh anu janji di atas kasur. Baladageun. Lamun salaki selingkuh, teu kudu amek-amekan, tong dibawa pusing, ulah cemburu. Cincirining salaki urang teh nitah neangan salaki anyar. Yes. Bener teu? Baladageun. Lamun gableg adat pundungan, rumasaan ulah sok nyonyoo HP. Mending nyoo kalkulator, diajar-ajar ngitung atuh sia supaya pinter. Bener teu? Kaladageun. Ubur-ubur ikan lele, mobil sedan warnana hejo, awewe zaman ayeuna becus dandan teu becus ngejo, becus dandan teu becus ngejo. Lekakan ta beungeutna ku sia. Dijual, diobral, tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip, lamun ditempo beungeutna sok buat baeut teu pararuguh, injem duit mun ditagih malah ngamusuhan. Mot bae lah sabaraha we, nu penting mah payuk dek gratis ge pek bae. Paladageun. Percuma ngarawat diri ka salon, percuma beungeut digelis-gelis, di glowing-glowing, ari sakirana saingan jeung pamajikan batur mah anu bau haseup, anu bau gerokeun. Eueuh harga diri yeuh saingan jeung pamajikan batur mah. Tuh loba saingan mah deuk jeung parawan, deuk jeung randa. Naon jeung pamajikan batur mah yeuh eueuh harga dirian. Paladageun. Hirup mah diajar ngarumasakeun kana kasalahan sorangan. Ame hirup sorangan henteu asa aing pang benerna. Paladageun. Keur emak-emak anu dibere duitna saeutik, ya bade titah ngirit. Antepkeun montong dicopot duit mah. Angguran mah bawa ka warung, beulikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo. Ameh nyahueun salaki, yen ngatur duit teh lieur. Bener teu? Paladageun. Sanapsu-napsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipika bogoh ku manehna. Yes. Tapi lalaki lamun geus nafsu, awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge. Bener teu? Fakta. Paladageun. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikiranna make jeung mikiran hirup batur gitu. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi nguruskeun hirup sorangan, mikiran kasusah sorangan ge aing mah geus leunang. Nah, ieu betra rajin gitu nguruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalaleboh paramek. Ieu mah ngahaja dibake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Kan ari sia besti. Kudu pusing. Yang harapan jelema anu sarulit mah. Tempo mican banget, mican deui banget. Tempo buat banget deui. Lamun aya honang datang. Lamun teu diajak montong milu. Kudu ribet. Yang harapan nu karitu patutna ieu. Yes. Di mana-mana ge bales deui. Sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang. Bener teu? Baladageun. Dengekeun ari sia besti heueuh. Aing mah rumasa lain awewe bager. Komo ieu jajauheun tina awewe solehah mah. Tapi lamun aing dititah saingan jeung ublag, sanggup ieu, tarohan oge ieu harga diri. Asli baladageun. Sia mah usaha mumul, gawe korean, ulin getol, dahar gembul. Ari nyieun status akan indah pada waktunya. Cik atuh sia teh eling, ari molor teh ulah tibra teuing, besi hese hudang. Paladageun. Kadang-kadang aing sok heran ka ibu-ibu nu sok senam. Tujuanna heueuh keur menurunkeun berat badan. Mengurangi nafsu makan. Yes. Nah, ari tempo bubar senam, baranghakan segala dihakan. Teu sidik mah ieu, teu bisa sem ge didedetkeun. Mending keneh kulit hideung tapi hatena bodas.
daripada sia kulit bodas tapi hatena hideung. Paladageun. Ye, aing ngabejaan. Ari jadi awewe, ulah sagala hayang dilayanan ku salaki. Kudu sagala bisa. Yes. Lain ieu mah masangkeun gas ku salaki, ngangkat galon ku salaki. Kudu pintar jadi awewe mah. Ulah pintar wae dangdan, ulah pintar wae nonggeng. Nyangan duit oge kudu pintar. Dari ngaran salaki mah ye ngaranna ge titipan. Mun teu dicokot kudu bogana, pasti bakal dicokot ku pelakon. Bener teu. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip sync, joget-joget, live. Matakna ari hirup ulah sope obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna kaoyok. Hakan tak sia. Baladageun. Iya eker maneh. Heeh, eker maneh. Dengekeun. Lamun maneh sedil ka urang, ulah sok mamawa batur, sina sedil ka urang. Paham? Baladageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Kesalnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia. Sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hakan. Baladageun. Dengekeun besti, geus teu usum ilmu padi, pake mah ilmu bagong. Sakirana aya nu ngahalangan, suluduk maju terus pantang mundur lah. Baladageun. Sabenerna mah Korea beberewekan wae teh. Nyeri-nyeri sirah. Tapi ari hirup diganggu wae mah otak teh ngaheng, ngabeleng, lieur. Sok coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu, digorengkeun tia nepikeun kajet. Geunah teu? Teu geunah ieu. Coba nu ngomongna mun kitu mah ieu katempo saha-sahana. Da ari saukur ecek jeung ecek mah jatuhna fitnah. Yes. Kadenge kana ceuli mah nya amek we. Coba ieu diantepkeun kalakah beuki ngalunjak. Disampeurkeun moal baleng ieu geus hoream kudu papaseaan teh. Teh ngayang nanaon nya. Meni resep nguruskeun kana hirup batur. Keur nyindirnya. Piengkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong, aya kawani datang, eueuh kawani aja dong. Baladageun.